naku naon Epon? Penting orang mimpi. Mimpi naon ieu? Tapi orang era ngomongna. Sok caritakeun we. Tapi tong comelnya kasasaha? Heueuh siap. Penting orang ngimpi diajak ulin ku si Dodo. Ke pasir angin meuni endah teh. Dok, pemandangannya uni endahnya. Kenapa endah jika kamu? Gembal wae. Nelpon aslina urang mah. Aduh. Jadi malu. Cun ada si Dodo resepen kitu ka urang. Iya mana gue tahu atuh Pon. Bingung atuh euy. Rek nanyakeun ka Mama Ijah. Alus cenah Mama Ijah teh jagoan. Engke sore rek ka ditu. Diantar tong. Aku mah rek mandiri we. Oke. Pentol. Duh, iya apuket pantes ngeunahnya deh. Nah, ya apukat buruk gitu oge. Mas sagala dihakan. Dodo, apuket kieu teh ngeunas teh. Heulah percaya da sia mah teu marakan. Keun layah. Dok, ali maneh mana nanti bah jamrong teh? Diteneun euy di imah. Sarua urang ge. Tapi kemari urang panggil ke Cepon. Di mana? Dia tah tet deg. Oh no. Ada mana kumaha jeung si Nyai? Si Nyaina gering cenah euy can pangi. Si Nyaina gering cenah euy can pangi. Tempo tuh don tempo. Sia mah bogo we unggul. Eta ku kolotna euy. Aya da punuk. Ngesian kitu-kitu oge. Kumaha cara nanya euy asa can berhasil ti bah jamrong teh. Aduh kumaha can panggih mah. Heueuh nya eta hese pangihna. Urang muda geus boga nomor si Epon oge. Nah, Sok teleponan eta do. biasa we tong ngagas. Siriknya maneh mah. Teu biasa we. Aun maneh jago geura beunangkeun nomor HP-na. Gampang lah kerek minta nomor si Nyai teh kasih Ucun. Alus-alus dulurna. Ini si Dodo. Nah, Epon mana sih gak cacing kepanasan? Atuh teh kumaha Ucun itu hati teh meuli deg-degan. Santai ieu lah kacirikeun. Atuh. Maruten. Maranggaun. Dok, itu si Epon. Wedon urang era. Tuh, maneh kanyut punuk teh. Nya deui urang mah era. Asli bener nage. Bayarlah angkat telepon. Atuh keun. Mak, damang. Alhamdulillah Nyai.